Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun banjir getih di mumunggang pasir, biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka jabron badan Maruti kaseundak bari langsung dihujanan ku jurus paksi muih jeung ku teungeulan pisang punggal nu teu salah deui ngepang kana puceuli. Oh, Maruti ujug-ujug ngagerung we bari badana kontan ngagadebut. Duy kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Aya beguan geuning rungkun salira teh wati. Anggana nyorowok bari ngahehe. Sedengkeun lasmanah mah harita oge rikat balik deui nyampeurkeun anggana. Urang ajar sia. Ayo aing tuturkeun ye kanu lega. Juri kata. Maruti ngagorowok bari gurinya we manehna hudang. Belesat be. Manehna kaluareun lembur nyampeurkeun Bah Mudasir anu keur ngadagoan dirinya. Lantaran pamikirna gelut di jero lembur mah matak ngagujurudkeun. Laras lawan teh sanes enteng-enteng bah. Namun teu kedah semer lah. Mangga we abdi tongton. Maruti nyarita ka Bah Mudasir. Bari langsung manehna ngajega nyusun kuda-kuda pancuh. Sayaga ngadago nyampeukna lawan. Tacan ge Bah Mudasir ngajawab, anggana geus ngabelesat manten kadinya ngagunakeun gerakan kidang kancana. Nu ayeuna mah geus pada dipiboga. Tumrapna ka Maruti ngagentak mapag ku gempuran peureup dina jurus tumpur ludes. Ngayuk bangbaraan matak ngarebahkeun sasaran. Ulah borojo ngajedakna. Kakara ku hiuk angina oge kurang-kurang nama matak ngalumpuhkeun. Tapi anggana teu kapalingan gerak. Ngagentak manehna ngoleabkeun badana ngagunakeun gerakan sirna bobot. Plos. Gempuran peureup Maruti ngan ukur bisa ngahanca angin. Sedengkeun sorana maneh nyiut matak nyebarkeun hate. Montong ngalawakeun pamolah anggana. Maruti nyorowok sabrut. Peureup kencana nyusul tepus. Sedengkeun peureup katuhuna geus sadia digempurkeun di mana lawana ngoleabkeun deui badana. Tapi sakali ieu mah gagentak anggana mapagna teh ku gerakan tambak limpas. Rubuh. Pokna bari ngahadangkeun dampaleungeunna. Duk. Peureup Maruti kandeg teu bisa maju. Jereg-jeg. Buanana mundur. Boh anggana boh Maruti nepi ka nyiak beungeutna. Lantaran masing-masing dirina geus bisa ngayakinkeun kahebatan nu jadi lawana. Montong garawak borowok anggana kabau sungut. Maruti ngeyehkeun. Sok padahal ari hate mah can leupas dina kakagetna. Nyaritana kitu teh bari gempuran peureup mah geus ngadius deui. Anggana teu nembal. Kasrog we manehna maju. Bari ngaheumbatkeun tenggeulan kedet deuk ngahancap pigeulangna.
sarta meh bareng jeung gegeblosna tenggelan anggana sakolebat naker perep kenca Maruti asup dek ngegempur dada ngan bae anggana gentak mundur bari mapag ku gerakan pisang punggal des pigelang Maruti geus teu bisa disalametkeun deui digunting ku gempuran dumpel leungeun bari jeung eta srog anggana maju sajalan jeung ngadiusna perep kembar tuh salah deui nembrag kana dada Maruti nepi ka ngahanju tapi sanajan kitu manehna masih keneh bisa ngajorelat ka gigir langsung ngagilek malik bari jeung ngagempurkeun pereupna dek nyodok iga burung lokaya anggana teu bisa kapalingan ngagentak manehna nyebrutkeun pereupna ka gigir ngagunakeun jurus timpug miring tuh dua pereup akhirna diadu jereng Maruti mundur sedangkan anggana nepi ka nyangeyeng ka gigir nandakeun ieu dua lawan teh ngabogaan daya tanaga anu saimbang sabot kitu Maruti rikat nyampeuk ngabarengan gempuran pereupna deuk ngahanca puhu ceulina kan bae anggana oge teu cicingeun sakilat naker manehna ngagilek ka belah katuhu srot suga tuhu ditarik ka tukang bari langsung ngareundek ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput begituna teu hese beleke deui plos gempuran pereup Maruti ngageblos ngahiuk luhureun sirah anggana sabot kitu cerelat leun ka tu anggana meta ngagunakeun gerakan kunyuk naruk pucuk jamu gerawal kana pigelang Maruti nu harita keur malagrang di luhurna langsung dicentok bari disampakeun tunjelan pereup kenca tuh Maruti nepi ka ngahanyu katotog hulu angeunna geus teu kudu ditimpah deui ge kebut we Maruti namru ragragna nangkuban setan sia Maruti nyarekan bari gurinja manehna hudang sarta paparahna mah deuk ngarabu dampal suku ngan bae anggana rikat ngajaul ka tukang montong ngejat sia Maruti sanggeusna nyeregedeg teh nyarekan deui sarta paparahna mah deuk langsung miheulaan narajang ngan bae anggana oge teu cicingeun ngagentak manehna miheulaan ngagempurkeun pereupna nu tumrapna ka Maruti jadi ngargog oge tapi sanajan kitu masih keneh kaburu manehna ngagilek ngageserkeun kuda-kudana ngabarengan dengdekna badan ka belah kenca miceun gempuran pereup anggana nu ngadius bangbaraan bareng jeung eta heat tenggelan kepangna deuk ngahanca pepeteuyan tapi anggana cukup ringeus barang karet oge Maruti ngageserkeun kuda-kudana gentak leungeunna ditarik deui lap manehna ngareundek ngagunakeun gerakan kunyuk nyumput gerelat ngajengkatkeun suku katuhuna ka hareup semu nyerong ka kenca ngabarengan gerak leun katuhuna nyambarkeun timpugan pereupna ngan bae Maruti ngagentak narik sukatuhuna ka tukang hiu tenggelanana deuk ngahanca pepeteuyan anggana anu harita keur ngadiuskeun pereupna tapi sakilat naker anggana geus bisa narik deui leungeunna bari langsung ngagilek nyerong atuhu begituna plos tenggelan Maruti ngan ukur bisa ngahanca angin sedangkan anggana rikat mecang hul ngabarengan gerakna tenggelan leungeun katuhu nyempong ti gigir cedak teu salah deui ngahanca pigelang Maruti grabal saterusna pigelang Maruti dicerek bari langsung dicentok geus kitu srog anggana maju nu dituturkeun ku tunjelan tur katuhu tuh huluangan Maruti geus teu bisa disalametkeun deui beunang dibeset sarta tacan ge Maruti bisa ngawasa dirina tenggeran leungeun kenca anggana geus ngaheat manten nyempong ti gigir cedak ngagempur punduk Maruti teu burung nepi ka ngagerung bari badana ti jongklok meh-mehan ti kusruk tapi sanajan kitu Maruti masih kan bisa ngagerakeun dua leungeunna dihembatkeun ka gigir nu maksudna deuk ngepeng iga burung ngan bae maksud kitu teh ku anggana geus kajudi ngagentak manehna ngajaul ka tukang
bari jeung nejehkeun dampal sukencana. Bebenangan oge ngacetruk kana pigeulang. Ya dah sia. Maruti ngan ukur bisa nyarekan. Kira gedeg manehna nangtung. Sabrut we manehna narajang. Pada nyuruduk teu beda we ti petana munding edan. Hehehe. Naon braya? Anggana ngahehe. Kureab. Manehna ngagunakeun gerakan sirna bobot. Ngan bae Babasen Maruti teh tetela lain hampas-hampaseun. Kalawan tapi snaker manehna ngagunakeun gerakan pucuk awi katebak angin. Jadi kamana ngoleabna badan anggana ku Maruti geus bisa dituturkeun. Bari teu reureuh ngahujanan ku jurusna nuting belesur matak paur. Ngan teu keuna. Lantaran gerakan anggana memang kacida hebatna. Dina seusehanana mah tetep teu bisa diungkulan. Sarta akhir nama geus teu bisa disingkahan deui. Dina waktu anggana ngoleabkeun di badana nu satuluyna nguliwed kagigireun Maruti. Peureup katuhna sakihatnakeun nyebrut ngagunakeun jurus timpug miring. Crot. Teu salah deui ngahakan sareha Maruti handapeun puceulina. Aduh, kurang ajar si anggana. Maruti jadi terus-terusan nyarekan. Ngarasa keheul nu lain dikieuna. Dumeh nu jadi lawan teh tetela tangguhna lain heureuy-heureuykeuneun. Bareng jeung eta, kilek manehna malik sabrut jurus tumpur ludes, paparahna mah deuk ngabejadkeun dada. Tumrapna ka anggana ukur ngareuneup, bari ngageserkeun badanna ka gigir. Seuh, dua peureupna nyebrut patutur-tutur, deuk ngagempur iga burung. Ngan bae kalawan sakilat naker. Maruti ngabelesat ka luhur, bari satekah pola nejekeun sukuna deuk ngagempur hulu. Tapi anggana ngagentak mundur, bari langsung ngahembatkeun teungeulan babad pacing deuk ngahanca babajeg. Ngan bae wajahna Maruti tetela teu bisa diungkulan kitu bae. Manehna kalawan sakicep naker geus bisa ngajuralitkeun badanna ka luhur, anu ngajadikeun babajegna salamet oge teu bisa dipake sasaran lawan. Malah mamalana jadi tibalik dekok. Lantaran waktu tenggelan anggana ngageblos, pikeun Maruti mah jadi samana naker ngagampleungkeun tenggelan dampaleungeuna. Reheat jedak we ngahanca pucili anggana. Aduh, teu burung we manehna ngagero. Puguh daya tenggelan Maruti teh lain lalaworakeuneun. Eta we badan anggana harita teh nepi ka nyangeyeng bahe kagigir. Sedangkan Maruti geus ngagejrig deui nincak taneuh. Hehehe. Lumayan teh dampaleungeun teh. Aya oge karasana baraya. Anggana kalah ka ngahehe bari seret we manehna ngawangun kuda-kuda. Sabut ngaran aing Maruti. Anggana. Maruti na malang. Bari hate lain deui ngarasa kagetna. Tetela lawan teh ngabogaan daya tahan nu teu bisa dihina basa. Tadi nyebutkeun aduh, tapi ayeuna kalah ka ngahehe. Oh, Maruti ngaran teh. Anggana ngayakinkeun. Memang deuleu. Moal aya dua si Maruti. Bentangna Raja Galuh. Percaya. Tapi naon sababna atuh? Pangna Andika ngamusuh ka kaula. Papanggih ge kakara ayeuna lain. Lantaran sia geus gana-gana ngahina bapak aing deuleu. Kardi Bapak Andika satea anggana kerung. Bah Mudasir rumasan teu? Bah Mudasir lanceukna Bah Kendan. Anggana bari dua kliuk. Tapi tetela teh sesah deui. Lantaran harita teh Bah Mudasir katut tuduaan nyelingker tukangeun rerembetan. Nganu tembong teh. Lesmana we tukangeun manehanana rada anggang. Heueuh. Nu badak sia ulah kaget. Upama ayeuna aduh hareupan jeung si Maruti. Kitu nya kaharti atuh. Ngan mata kanyakalna teh Andika bebela kanu salah. Deuk salah. Deuk bener deuleu.
Masa bodoh. Pokoknya babatok si ayeuna ulu bencar. Nyarita na kitu teh Maruti beri langsung ngajorelat nyampek ngagempurkeun jurus tumpur ludas. Mangkelanan. Anggana maksudna mah dek ngageserkeun kuda-kudana. Tapi gempuran Maruti kaburu nyampek manten. Kukituna manehna ngan ukur bisa ngadangkeun dampaleungeuna. Ngabendung gempuran lawan ku gerakan tambah kelimpas. Tuh, gempuran Maruti ngaheunge. Sarta samemeh anggana bisa malas narajang, Maruti geus ngajorelat manten kagigir. Bari langsung ngegempurkeun dampal sukuna. Cedak. Salah deui nyayang kan aya burung. Tapi sakali ieu mah teu matak ngadatangkeun pangaruh naon-naon. Lantaran kalawan sakicep naker, anggana geus bisa ngagunakeun gerakan kiara pancuh anu ngajadikeun kuda-kudana tetep namleg pageuh dregrog-gregrog. Sedengkeun daya tahana jadi leuwih-leuwih matak ngagetkeun. Lantaran ayeuna mah geus gumulung dina gerakan watu gunung anu kaampuhanana geus teu kudu dicaritakeun deui. Sedengkeun Maruti harita teh rekat ngagilek malik semerut ngasupkeun deui panarajangna. Teu sirikna rurusuhan lantaran dianggapna lawanna teh keur ngaheunge bari ngararasakeun kanyeri mentas dibentur ika burungna. Begituna pikeun anggana mah teu matak hese beleke ngagentak manehna mapag ku gerakan pisang punggal. Des pigelang Maruti digunting. Aduh, Maruti ngagero bari peparahna mah dek ngajaul ka tukang. Orokaya anggana kaburu ngagero manten ngabarengan gerakan dua leungeun ngagunakeun jurus kembar. Jobron teu salah deui neumrag kana dada. Maruti ngagerung bari badana langsung ngoleab ka tukang sarta geus teu bisa ditahan-tahan deui. Blak bae manehna ngabengkang. Tapi nya eta kanca percuma manehna ngakukeun banteng Raja Galuh teh upama kudu terus ngabebengkang. Kukituna harita keneh oge ngagentak manehna gurinjal deui hudang. Sabrut we. Jurus tumpur ludes ngadius. Sorana ngahiu teu beda we ti ngebutna angin. Nu tumrapna ka anggana ngagentak jingkrak. Tapi gerakan Maruti cepetna lain lumayan. Meh bareng jeung ngajengkatna anggana manehna oge rikat nuturkeun dius. Jurus tumpur ludes digempurkeun deui. Nepi ka nyiut meulah angin. Nu pikeun anggana mah ukur bisa mapag ku gerakan tambah kelimpas. Duh, gempuran perep Maruti ditahan teu bisa laju. Jereg-jeg, manehna mundur. Sedengkeun anggana tetep ngajega dina tempatna. Kukituna bisa kaukur yen daya kekuatan anggana teh tetela geus bisa ngungkulan nu jadi lawan. Sarta sabot Maruti mundur, anggana ngagentak ngasupkeun sukatuhuna ngagunakeun jalan jero. Heu, cerot. Jurus paksi muih nyayang kana palipisan. Ngan bae, daya tahan Maruti memang lain jore-jore. Manehna kalah ngaronjangkeun leungeunna dek nyerak beheung. Tapi anggana diancam beheungna teh lain mundur. Manehna kalah ka ngagentak maju deui. Bari satekah pola nunjelkeun tuurna nu dibarengan ku gerakan dua leungeunna pikeun nyuai leungeun lawan anu deuk nyerak beheung. Rokaya Maruti memang kacida cingeusna. Maneh rikat ngajaul ka tukang anu saterusna ngapelesat ka luhur. Bari langsung ngagempurkeun dampal sukuna deuk ngahanca sirah. Ngan bae anggana rikat ngalegot ngagunakeun gerakan sirna bobot. Kolehab ka tukangeun lawan. Sarta teu asa-asa deui karawak bae. Cecekolan Maruti beunang ditewak. Det ku anggana dicentok sarta langsung diubengkeun di luhur. Tobat! Maruti nepi ka ngoceak. Eukeun mah lieur katurug-turug ngarasa paur nu lain di kieuna. Sok sieun digejretkeun kana tanggal kai. Anu bakal ti heula ngajedak teh tang tu sirahna nu akibatna piraku we teu busrat-basret polona. Tapi anggana oge masih keneh boga rarasaan. Memang kesempatan mah aya bae lamun harita Maruti dibantingkeun sirahna
kana tanggal kai. Geus moal make hese beleke deui, karibek. Tapi kanyataanana Maruti teh kalah kadipangpengkeun kanu lenglang. Tapi nya kitu, ari balenyang teh ngabelesatna lain deket-deket. Nu saterusna Maruti ngagorobas ka tukangan rembetan sarta les we jirimna teu katembong. Sabot kitu anak gurutuk teh ti tukangan rungkun saliara aya nu julung jelang lalumpatan muru kapal bah ragragna Maruti mana horeng bah Mudasir bah Kendan katut Sauduloh puguh ti barang Maruti prung galungan jeung anggana oge tiluanana nyerangkeun dirinya bari ngadempes saurang oge taya nu pirajeunun ngabantuan eukeur mah urut tadi oge masih keneh karasa payahna turug-turug dicaram ku Maruti. Ih si padowel teh panyana teh begu anggana make ngaranyug oge reuaseun red kalasmana nu harita keur nyampeurkeun cerengeh manehna seuri. Tita tadi we meureunnya ada dempesna teh nyana aya begu di dinya mah digebah meureun lasmana mairan bari ngahihi geus kitu mah gek we duanana dariuk handapeun tangkal kai reureuh bari ngadagoan Maruti bisi ngarongheap deui. Tapi di dago-dago teh bet lebeng geus karuhan kitu mah leos bae anggana katut lasmana arindit ti dinya langsung ngajugjug ka imah Ambu Junah. Kasampak teh Ambu Junah geus datang. Malah keur ngajengjen we di lawang. Keur aya nu dipikiran. Dumeh mireungeuh panto imah cacad siga tapak barang seukeut. Nah aya nu ngahaja ganggu atawa panggawena budak bangor. Ari ret kanu duaan lain deui Ambu Junah giakna. Ngarongheap teh gancang we. Dibaeukeun dihiap-hiap dipapag ku bubuden anu bear marah mai ku kitu teh mah didatangan kudu jadi anak katut piminantueun piraku we make teu ngarasa bunga. Kanca dangu sadayana ceuk paribasana kana kagorengan mah najan mimitina ukur sakotret kayu api bisa matak ngagedur ngababela ngaduruk sagala-gala nu akhirna bisa oge terus ngarembet kanu sejen mun geus kitu hese naker di pareumanana ieu teh diibaratkeun kana nafsuna manusia kitu pisan teu beda saperti nu karandapan ku Saduloh nu aya patula patalina jeung anggana alatan manehanana mikahayang kalasmana kawasna bae upama teu kadatangan kubah Mudasir mah rambat kamalena teh ngan ukur semet bah Kendan moal terus naratayan lantaran pamikirna kateu teu ari lamun terus dilulugukeun puguh geus kanyahoan lawan teh sakitu beratna. Tapi teu ku hanteu torojol bah Mudasir bari langsung ku manehna kasaksian ku panonna sorangan waktu bah Kendan dirag-ragkeun ku anggana kakara ku sakitu oge pikeun bah Mudasir mah geus cukup jadi alasan manehna kudu balitungan jeung anggana pikeun ngebrehkeun kabelaan kanu jadi adi. Ditambah deui ku hadirna Maruti nu dinaderna patelak jeung anggana. Maruti teh beunang disebutkeun tacan ragrag mutlak kakara dibalangkeun sakitu mah kawanina masih keneh gembleng tacan ngandung harti yen manehna katitih pangarti kaungkulan pangawasa kudu jadi lawan. Harita ge waktu manehna dibaroro kudu tiluan paparahna mah deuk ngadeg maju deui ngan teu jadi lantaran kaburu dipeper ku bah Mudasir diwawadian
yen yang harapan lawan model Anggana mah teu kudu gurung gusuh lantaran tetela sakitu tangguhna. Wah, nada tajan rumah sas eleh kuring teh bah. Maruti gancang nempas, bebudena keding hangit, dumeh maksudna dipagat. Oh, nya percaya abah oge. Ceuk rasa hidup teh moal nepi ka kasoran. Tapi nya eta ripuh mah kudu. Lantaran si Anggana teh lain lawan jore-jore. Geuning eta hidup nepi ka bisa dibalangkeun kitu. Ieu mah, ieu maksud abah teh. Malar caina herang, laukna beunang. Si Anggana ngajehjer, tapi urang teripu. Bah Mudasir mapatahan. Oh, jantan kada kumaha atuh bah. Maruti ayeuna mah sareh nyaritana. Papatah bapana memang kahartieun. Bari kumanehna karasa yen bener kacida beratna ngayonan Anggana teh teu bisa dilawanan ku Sologoto. Oh, nya kudu bari jeung ngagunakeun tipu daya. Kakara jika nama hasil. Kuda dibongohan bah. Matak era parada tuh dikenging na oge kadong dora. Lain. Urang tayat urunan ngabongohan atuh kalakuan jejerih leutik buri eta mah. Ieu mah kitu eta. Kudu diteangan kalemahanana. Wah, sia atuh bah. Maruti bari garo-garo teu ateul. Nya wayahna we. Ari hayang hasil mah. Ya mohon, betunya kitu atuh bah. Mung ayeuna urang teh kada kumaha nya pilakueun. Ayeuna urang kecil malaka we heula. Ka Mang Kendan. Bah Mudasir bari ngaret ka Bah Kendan. Nuti tadi gawena ngan ngadedengekeun. Nya lah, ayo. Urang kambang we lanan ayeuna mah. Ari Sidulo kumaha? Bah Kendan saterusna nanyakeun ka Sadulo. Bade ngiring we ka Pak Guru. Di lemur oge tangtos moal aman. Wah, itu ade atuh. Layar tuh lah. Mumpung barang keneh. Bah Kendan bari jungnang tung miheulaan. Berena oge. Lila-lila cicing di dinya mah bisi Anggana ngarong heap manten nyusul. Geus kitu mah bring bae arindit. Dasirikna rurusuhan. Lantaran sieun kaburu aya nu nyusul. Tapi ari pikeun Maruti mah sajeroning lempang teh lain deui medenghelna. Lantaran ari hate mah masih keneh ngerasa penasaran. Tacan rumah saeleh. Cacakan lamun teuras kanu jadi bapak. Harita keneh oge manehna ngabalenyeng balik deui. Begituna manehna ngan ukur ngetak-ngetak we di jero hate. Keun sia. Dina aya kasempetan papanggih deui mah. Anggana teh pasti bakal dilabrak nya-nya. Kitu gerentesna hate Maruti harita. Sedengkeun nu dikakalakeunana nyaeta Anggana. Harita teh kalah ka jongjon we. Keur uplek jeung Amujunah. Baguna mah keur ngabadamikeun nu aya patula patalina jeung Lasmana. Lantaran ari kahayang Amujunah mah Anggana jeung Lasmana teh supaya buru-buru salamet. Ku kitu teh mah supaya jongjon mikiranana. Hal ieu teh ku Anggana oge disatujuan. Malah sabalikna ti wado oge deuk terus ngumaha ka akina. Kabah Mujahid minangka gaganti bapa. Kumanehna oge kapikir lila-lila hadean teh goreng kasebutna. Mangkaning kapan geus sakitu layeutna katamah deui. Dingke-engke mah bisi matak beuki riweuh. Lantaran nu ngamusuh ka manehanana teh asa beuki nambahan. Jeung Surabonang tacan rengse. Ayeuna geus ditambahan deui ku Bah Mudasir jeung Maruti. Malah sanyana mah aya keneh nu nepi ka ayeuna tacan kokoreh. Tacan kakoreh. Ku Anggana mah sama sakali geus kapopohokeun. Nyaeta nu aya patula patalina jeung jenatna si Barong. Deuk kapopohokeun oge pantes. Lantaran ti harita teh planglas we taya buntutna deui.
Nu jadi anak buahna si Barong nyaeta Madrapei jeung Ki Gopar. Terus paburencai hirupna sewang-sewangan. Kana rarampogna pat bae eureun lantaran geus teu ngabogaan tanggalan. Tapi nyaeta ngaran-ngaran urut jalma jahat. Los kaditu los kadieu teh ngarasa teu aman. Gawena ieu dua jalma teh ngan babalicetan we nyingkahan nu wawuh. Jadi sereg dipanto logor di liang jarum. Lantaran ngerasa teu aman teh Madrapei terus we ngabelecet kanu jauh. Sedengkeun Ki Gopar harita teh katembong aya di daerah Antralina. Maksudna deuk ngadatangan Pagandari. Nyaeta guruna si Barong. Kahiji deuk nurut hirup ditutah-titah naon bae oge. Moal nepi kamungpang asal bisa dahar we. Atuh kadua sakalian deuk bebeja yen si Barong geus tilar dunya. Lir-lir oge teu naon. Memang tina perkara paehna si Barong teh bejana tacan nepi kanu jadi guruna. Dina anjogna kapadukuhan Antralina. Teu hese neangan imahna Pagandari teh. Puguh ngaran-ngaran jalma moyan. Salilana oge kaliung kasiput kunu guguru. Kukituna di Antralina mah Pagandari teh beunang disebutkeun dedengkotna. Dipika serab ku saban jalma, dipika paur ku unggal hulu. Geus kakoncara manehna teh matih tampilingna. Digempur ku si jalak harupat mah langka ieu nu mangga pulia. Barang serog oge Ki Gopar kahareupeun Pagandari tergagrum-megag deui darak-dak bae manehna ngabejakeun maneh. Yen manehna teh urut anak buahna si Barong. Bari sakalian dicaritakeun yen si Barong teh ayeuna geus sah ti dunya. Dikarepuk ku anggana jeung ku Lesmana. Kitu dadakuna Ki Gopar ka Pagandara. Kumaha? Dedengian teh si Barong geus paeh. Ceuk saha? Pagandari teu sirikna ngajol tina diukna bakating ku ngarasa kaget. Leres bapaha teu pino damel. Ki Gopar nimalanana bari ngadegdeg ngarasa paur mireungeuh kaayan Pagandari harita. Panona nu semu-semu beureum teh buburi lengan. Sedengkeun huntuna kadenge cecekotan. Teu beda we ti sora orai sanca mentas ngalagleg mangsa. Cuk saha? Pagandari nyentak bari panona ngaburileng deui. Sanes saur wartos Bapak kasaksen ku panon abdi sorangan. Kasaksian ku panon maneh? Bener. Awas ya, mun silai ngebohong. Leungeun kenca Pagandari bari krawak we kana beuheung kampret Ki Gopar. Sedengkeun dampaleun katuna geus meber jiga-jiga nu deuk nampiling. Bari panona teh mani buburicakan metak serab. Leres Bapak. Ki Gopar beuki ngadegdeg we. Geus asabek we manehna ditampiling ku Pagandara. Saha cenah babengokna ha? Sumuhun si Anggana urang mana? Ti lemah putih. Urang ajar sia. Pagandari bari ngajengkangkeun Ki Gopar. Blak bae Ki Gopar nangkarak bengkang. Mangka-mangka keur sila mendeko. Ogu we sirahna pisan nupang heulahna ngabeletuk kana palupuh. Ampun Bapak. Ki Gopar ampun-ampunan bari leungeunna doroesan. Naon? Na make ampun-ampunan ka kami ha? Nasi lain teh gablek dosa ka kami. Pagandari morongos. Ku kitu teh mah ngabarerang. Teu pisan-pisan. Wah, motong ampun ka kami atuh deuleu. Atuh da Bapak sapertos nu bendu ka kuring. Geuleuh we. Geuleuh ka si Anggana deuleu kami mah. Pagandari nyentak.
Sergam! Sergam! Saterusna Pagandari nyorowok ngegeruan muridna. Sorana mending ngadenger, kurang-kurang nama, matak mepeskeun kekendangan. Nun dicalukan emalan, torojol kahareupeun Pagandari, brek manehna sila mendeko. Bade aya pikir saeunae Nun. Sargam saterusna nanyakeun. Calukan ke darta. Kadea gitu cek kami. Buru-buru ayeuna pisan kudu kagiringkeun ku si laing. Unjuk sumaha Pak Guru. Sarkam nembalanana teu tinggal cirengkuhna nandakeun kacida hormatna kanu jadi guru. Leos bae manehna indit rurusuhan. Tukung sila geus ngarongheap deui. Nu dicalukanana kabawa. Alhamdulillah kanca cak. Dicarita urang tunda dihanjuang siang teunden dihaneuleum cieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.